sabab ilmu ngancikna dina otak. Mun otak kaancikan ilmu urang bakal pinter, geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosa. Naon sabab nu pinter mah usahana kan bodoh, da anu pinter deui moal daekeun. Atuh cenah sangkan eta pinter teh lempeng barengan ku iman. Ari iman ngancikna dina ati, mun ati kaancikan iman urang bakal bener, geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna. Jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngadalian hawa nafsu. Ai nafsu ngancikna dina akal jeung elingan, mun akal jeung elingan geus ngancikan nafsu urang bakal salah, geus salah bakal enteng cilakana loba kahayang bakal tega ngahalalkeun kana sarupa